Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang beraya Kang Has di mana wae ayana. Wilujeng petepung lawung dina channel anu maneh. Kang Has ngamumule bahasa Sunda. Dina ieu waktos insyaallah Kang Has saja ngadugikeun hiji carios bahasa Sunda. Kalayan ngabantun judul Pugag Alatan Si Japra. Dongeng Pugag Alatan Si Japra ieu nyarioskeun Jang Oman, putra juragan domba anu bade nikah sareng Neng Titin, putra Kang Ujang urang babakan egang. Anapun si Japra nyaeta hiji domba kukutan ramana Jang Oman, domba jawara anu teu acan aya nu ngungkulan, domba teu waleh jawara. Kumaha atuh carios anu saladasna Pugag Alatan Si Japra teh? Mangga urang sami-sami Bandungan. Wilujeng ngaraoskeun prung. Nyangakeun kasepuhan. Jang Oman bungangang lantaran po ieu bakal tinekanan mungkas mangsa lalagasan. Kabiruyung kabale nyungcung jeung Nyi Titin anak Kang Ujang urang babakan egang. Bubuhan anak bungsu juragan domba teu sirikna sagala diancokeun pikeun sasarahan. Ti mimiti tanggoyanu di rumbe-rumbe pare eundanan suluh 5 tanggungan cauge jeung turuyanana kalapa jeung manggaranana napi ka pakakas rumah tangga dibawa demi ngabungahkeun bebene hatena. Samalah si Japra domba gal turuntuk jawara nu can kungsi aya nu ngungkulan kadijayanana dituntun kalawan dipapaesan sukumaha rek makalangan. Ari kaahenganana si Japra saban waditra adu domba ngamadungdung sok laju jaringas susuruduk muru musuh gak adil teu butuh awahan panjang nepi ka meunangna. Kulantaran kitu nada panggilan HP Jang Oman ge sora kendang penca anu tujuanana pikeun nyumangetan si Japra mangsa bitotama. Kun hitung-hitung bakaulan si Japra kudu pasrah rek disebakeun kaki besan sangkan aya penciteun domba petingan. Cek Bah Oji Bapak Jang Oman bari ngusapan tanduk si Japra nu ranggaek. Wanci meletek aleutan kulawarga katut baraya calon panganten lalaki geus ngantai di jalan.
sabawana Jang Oman nangtung pangharepna diapit ku indung katot bapana. Calana hidung diadu maniskeun jeung kameja bodas dibungkus ku jas hidung nambah gagah dedeganana. Teu poho iket barang bang semplak ditinggal akina katut kacamata hidung meunang meuli ti dayeuh jadi pamantes nu rek dirapalan. Lantaran lembur Neng Titin teh teu jauh, ukur beda RW jeung lembur Jang Oman, rombongan teh teu kudu di mobilan. Kabehanana leumpang, ngantai panjang badus rek nu Agustusan. Sabada Ki Uho macakeun Rajah Pangjajab dipungkas ku dunga sailaharna, aleutan mitemayan ngalengkah, ngarak nu leumpang kalayan teunangan. Si Japra dipahing pisan jauh ti Jang Oman, dipalar nambah gagah kanu rek pangantenan. Sajajalan masyarakat nu kaliliwatan ngajalajar di sisi jalan lalajo aleutan. Utama nama hayang apal dedegan katut babawaan nu kawantar anak jalma beunghar. Barudak surak ayuh-ayuhan nyumangetan calon panganten nu leumpang ngagandeuang. Teu talangke Jang Oman ngarengkenek nembongkeun jurus kutuk tilu. Atuh barudak beuki rame susurakan badis nuker nyumangetan pamain Persib mangsa ngalawan musuh gerotna. Teu duh rada lila eta lajuna aleutan teh. Teu ieu dicaram, itung-itung pakaulan cenah. Sigana lantaran rombongan calonna lat datang, Neng Titin teu sabar. Nya manehna nelepon. Atuh nada dering HP Jang Oman disada sora kendang pencak ngaheang tarik pisan. Ari Jang Oman asa dihatean, asa dikendangan, lain buru-buru ngangkat telepon, samalah beuki mijah ngarengkenekna. Teu kanyahoan si Japra tungkul di barung ku suku Totojer. Siet cedak tandukna negel pisan kana palangkakan nu keur ngarengkenek. Kuah kubrak las kapiuhan. Cag baraya sakitu anu kapihatur carios pugag alatan si Japra teh. Aduh, Abang Jang Oman anu nuju bungangang bade tina kanan nikah sareng bebeureuh. Nah, hilap geuningan nada dering HP na teh nada penca. Atuh si Japra si Japra janten asa dihatean nyuruduk nemragana palangkakan Jang Oman dugi ka Jang Oman kapiuhan. Atuh pugag pangantenan teh kedah ngantosan Jang Oman sadar heula samalah kadituna mah panginten kedah ngantosan taeuna Jang Oman jag-jag heula eta mah. Aduh, aya wae Jang Oman, Jang Oman. Kitu baraya dongeng anu kapihatur mugia janten panglilipur kana kalbu, pang beberah kana manah sadayana. Hapunten
tinangtos seueur kakirangan. Nah dina soantena atuh atanape dina cara ngadugikeun dongengna mugi ageng tawakufna. Jag kalayan dipungkas, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.